Aing mah rek buleud aing aing mah rek buleud daripada segi opat aing juga sepong bob. Aing rek buleud arek mah santren deui aing mah ka Abah. Harita tuh da aing balik teh kunci imah ka bawa. Budak aing di imah bingung rek asup. Cenah aya telepon cenah ge. Budak aing sare we dina erang-erang alabatan anak toke. Aing jadi teu pararubuh ngaji na kamari mah. Utang aing da lamun bebeja moal diizinan mentak kabur. Wa aing hadena aya liang di dinya. Teu liang urut naon mah. Aing asup ka liang balik we karunya kunci imah ka bawa. Ayeuna mah geus dititipkeun imahna ge ku aing. Lamun aing sono ka imah tinggal dipaketkeun ka dieu dianterkeun. Budak aing enak geus jauh ku aing dijual nu meuli teu da budak mun anu meuli mah lumayan yang tambah-tambah ieu udunan aing jeung udunan pasantren ka Abah dah. Aing aing erakeun moal jolna nya lah. Aing Assalamualaikum Abah uing datang deui. Wah aing aing paur di eta we paur di sisit tuh aing lah. Tidak ada aing mah lihat aja rek hade aing arek masantren aing rek ngaji daripada aing ngulang-ngulang di imah gawe aing mangkading cenah umur 100 tahun deui manggeus tere sing ka 100 tahun deui teh aing bingung ka teh aing ka Abah we ayeuna mah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Aca. Astagfirullahaladzim. Aing karek-karek mangkat geus. Aya suara anu ciriman. Aca. Iya. Astagfirullahaladzim. Aing patengan karok ya sugat teh aing sada sugat teh. Waduh. Si rek mana sih menigas ginding rek ondangan? Ondangan dengan sanu hajat ya. Oh iya sih make kantong keresek. Perlengkapan. Perlengkapan naon? Perlengkapan aing rek santren. Santren. Heeh. Maksudnya rek pasantren? Heeh, aing sagala dibawa ieu ka hawu-hawu ku aing dibawa ieu. Besi kompor aing. Lain ieu mendingan aku mah nyarek pasantren ini. Oh, apa acak keterangan ge aya hadisna. Naon? Tolabul ilmi paridotun ala kulli sayin qadir goblok. Ala kuli muslimin wal muslimat. Heeh. Kunaon jadi ka ala kuli saing kodir? Wah, inget tak kadinya. Oh. Ingat we teh kasih kodir boron. Heeh, si Qadir. Maksudna kumaha eta teh? Ante, pokona mah da dinya teh tuntutlah ilmu gitu non teh menuntut ilmu itu adalah wajib sia teh. Wajib. Jangan ilmu mah. Jang kaum muslimin jeung muslimat Oh ya, gitu. muslimin muslimat lamun di preman pensiun muslihat. Ye, lamun kamari uing dari tuh geus musliwat. Saya kenal di dinya. Iker nyar tutut. Tadi dia Allah wae teu manggih. Udah sih. Bismillah. Ya ai nyiar mah di mana we ce? Di sawah eueuh atuh sugan di handapeun hanjuang. Sebetulnya betul luhur suhunan tutut mah goblok. Loba. Ya Allah. Segan teh aya. Terus kom uing kumaha ditinggalin meureun. Mending milu atuh atur aya kitu milu sia santren. Uing Heeh. santren milu Heeh di ajauh teuing. aljauh teuing. Heeh, pesantren ajauh teuing. Di mana aljauh teuing teh sih? Garut goblok. Garut. Heeh. Ye, pondok pesantren saha emang eta? Yes, sebetulnya nyaon ajauh teuing eta anu Abah Jujun sia nyaho teu. Ye, aljauh hari meureun lain aljauh teuing atuh. Ajauh hari sakti ari geus nepi ka pasantren nah ari aing mah jauh teuing. Ye, nya teu meunang diganti-ganti. Teman ganti. Nya teu meunang hayang di- carekan. Di KTP na geus kos kitu. Di KTP na geus kos kitu Geus eta. geus diincap gitu. Ini diincap ya. Geus dicap geus dilegalisasi. Teu meunang digunta-ganti. Mun adek mah atuh tah beungeut ece ganti atuh. Naon? Di meni geus eta we meni geus karinyo di geus geuleuh. Oke, aku yang diganti lah. Diganti. Heeh, make centong kaleng. Goblok sia teh hidang. Uing milu atuh nya. Jadi centong kaleng. Ya.
pesantrenna. Heeh. Tapi kayak uing di ditu menang dahar moal. Moal. Pokoknya menang. Menang. Pada ke aing saya menunturkan sasaing we dahar mah. Oh, tilas gitu. Heeh. Ye, nyai aing ngeunah mah teu nanaon lah. Ngeunah urut aing pokoknya mah. Ke lamun aing beres kakarak sieun gitu. Nyesa eta teh. Hah? Nyesa eta teh. Nya penungguan we nungguan aing seubeuh. Oh, jamun eueuh sesana. Nyambet aing terseubeuh aing kitu mah. Ye, nya mah kitu mah meureunan balangsak uing ka di ditu ah. Tapi ke heula ceu uing nek nanya ye. Naon sia? Akan ece meh asa teu sasarina, kitu kan biasana ge di imah ka kebon ka sawahnya. Heeh. Ieu ujung-ujung harek masantren, emang ece kunaon aya masalah? Salah. Heeh. Salah naon aing mah teu boga masalah. Hanya sugan gitu ece ayeuna ujug-ujug hayang masantren buat ece teh keur diudag-udag nu nagih apa naon gitu. Udag-udag. Heeh, pan ece mah kan secara ece mah gitu di sana hutang di sini hutang. Aing di sana gunung di sini gunung goblok. Di tengah-tengah Di tengah-tengah we eta. naon? Belum jago. Muni jauh, belum jago muni kudu aya gunungan. Gunung di sana gunung. Tengah-tengah. Tengah-tengah we muludung. Tah kunaon sak atuh aya masalah ece kunaon? Aing kudu masalah aing hayang masantren we. Ye, Aing bisi mah. ece bisi gitu kan ece makan kamari di emok, encan yang di daplok, encan yang di nyangigir, pan ece lo bahkan hutang. Daun cakar. Emok-emok kok disebut. Lain, bisina heueuh kos kitu ece kapusingan kitunya, hayang mangkat, hayang kabur. Ucek uing mah eta mah lain solusi pasantren mah. Emang kudu kumaha lamun boga masalah gitu. Kudu pasantren mah jalan terbaik ambe jadi urang teh meniti. Ye, salah eta teh. Kudu nage nya ece lamun misalkan amun ece ka pasantren mah kena teh di teangan. Heeh. Kapanggih deui, Kapanggih aya deui. deui. Mending cek uing mah bunuh diri we. Oh Cek. setan. Iya dak sama. Amun deui moal kapagi mah. Mun bunuh diri mah moal kapanggih nepi ka iraha wae ge cek. Kumaha lamun mayitna mayit aing nyumput. Hah? Nyumput ke- Main di mana? di kertas nasi. Rek dilebok emang dah. Rek sarung ngalebokna tuh. Sebenarnya solusi tuh balik. Aing mau masalah aing masalah teh saya mending milu lah jeung aing. Nya ari kitu onam syukur ari kitu na mari eueuh masalah mah kitu nya ieu mah Sakan- kahayang hate ece kitu. Ini teh datang dari dalam hati sanubari. Oh, yang terdalam. Heeh. Nya geus ai kitu onam, uing kan regreg kitu miluna oge. Bisi lain ece mangkat ka ditu kayak uing milu ka ditu uing jadi duit tagihna. Bisi kitu. Tapi tak saya milu jeung aing nya betul ditagih. Kan eueuh gawe di mah. Heueuh. Heeh, daripada saya unggal isuk nang copeteun. Karek dahar nyangan copeteun. Mending milu jeung aing. Di ditu mah teh kudu nyopet. Da kudu. Aya nu mere dahar. Aya. Nya geus atuh kitu mah. Gitu jeung aing atuh urang sugang ke masantren di dinya lila. Heeh. Atuh saya teh jadi kenek atuh. Jadi kenek. Mun dipiraku menang masantren jadi kenek. Ai uing jadi kenek ece jadi naon? Paling calo lah. Calo lah. Tapi kan santena jadi kenek jeung calo muslimin nya cek. Nyaho jadi sariang kena teh. Jadi calo sari asa mah teh dah. Ya ada tuh, ayo kita kemon. Aturnya. Ayo siap, ayo siap. Siap, 1, 2 berangkat. Setan, itu ke mana sih? Gimana sih jalan? Itu. Hah? Itu. Bejaan atuh. Beja-beja itu makam umum. Ayo, berangkat. Nyekar ka ditu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak. Damang. Alhamdulillah. Oke. Salah itu nya. Cepian, pernah pernah masantren. Si Payun kabur ya. Heeh, hari teh aduh Mana wae jalan mana ya? jalan liang belah di kita Yang mana? gorong. Di pagar di pesantren segala penjaga aya. Ayo urut laporan berit. heula. Urut berit satu dah mau diizinan kan aku abah lamun jalan hareup mah. Inget ka budak hari teh Pak. Budak teh hari teh ditinggalkeun kunci mana teh ka bawah. Ayeuna bade naon maksud teh ayeuna ka dieu deui? Ka pesantren deui. Itu ya rek masantren. Moal kabur deui. Moal ayeuna mah percuma liang berita geus ditutupan. Biasa aya nyanak saha deui ya. Kita jenak geremo. Nek akun, Bapak bilang Ujo bilang aku Ujo hari tahu Ujo pernah di dia pesantren. Pernah. Terus Ujo kabur. Kabur. Ih, kan liwat-liwat keman. Yang naon eta? Yang berit santung. Mahi.
Nyanto aing pernah kebongkaran deui jadi aing diberi harita. Ih, coba herakon sia Ucu muni Sugante can pernah ka dieu. Pak, carekan mah ku abah, Pak. Pami pada monok deui, laporan deui ka Abah. Abah deui. Tampi tadi tampina pelangkung Abah. Wah, erak Ngan ulah kabur deui wayahna omat. Aing mah Ucu mah Sugante can pernah ka dieu. aing pang pinterna harita. Pinter naon? Pinter kabur aing. Ya tu panjang ka abah nya, Pak. Bang, siap. Aduh, doakeun abinya panjang. Sing dia sing lucu langsar. Aing ya Allah. Ngarakun Ucu mah Sugante can pernah ka dieu. Ayo geus ti dieu maka tak kabur deui. Kabur aing numpak upo. Pak Upo. Mah di mana Upo? Aja terminal dia belah ditu. Terminal Upo. Aing murah teh. Itu lebih ka imah. Tapi ka mana? Pura gede Banjarmasin aing. Ulang mah. Bae saluhung sakitu oge bisa keluar ti dieu kayak ini ngerakeun Ece. Jadi colat Ece teh tadi dieu teh. Oh, colat mas coki-coki goblok. Ye, colat maghrib, colat isya. Oh, colat maghrib. Jangan ngerakeun sa pokona mah awas mun kabur deui si Ece. Moha aya mah rek ngaji pan aya nama barang. Jangan mengerang-erai banget. Ya banget atuh tinuk tunah heula teh. Balikeun ka tukang setan. Gak boleh setan-setan di sini. Apa tuh? Di sini mah kan sudah itu gembok semuanya setannya. Hah? Iya. Bisa digembok? Iya. Lu pas lagi 2. Mana? Iya. Hai buruan, di belah mana kita imahna? Kaditu ka abah tah. Kela musa hayang jajan, Hah? hayang naon? Hah? Hayang kopi, Hah? hayang udud, hayang naon? Ka warung ka dieu ka warung. Warung. Heeh. Mana warungna? Ieu warung tah bacaan teh baca tah warung tah. Atuh eta mah empos, atuh empos. Ah, Pos satpam. oh, ieu bacaanna geuning warung. Empos. Security. Pos, security. Jauh hari. Oh. Pos security Ajawari. Oh, benar. Benar. Namun itu dia atuh macana juga Arab wae. Ieu sa pasanten geus mun aku di kanan. Ya kudu ti kana. Heeh. Pasanten. Oh nya atuh. Nya tapi lain warung atuh eta teh nyerakeun. Heuh, empos anjing. Empos. Bejaan pos, gitu kendor. Itu kan dong. Heeh, pos gitu. Gitu kendor goblok satu nyawa. Pos gitu. Oh itu tarik. Nyang gitu. Ayo tuh kemon. Pak, mangan ya, abang ya. Depanan Abah mah. Ya. Naon? Iya pasantren teh. Heeh, ieu pasantren Abah Jujun teh ieu, Aljauh Hari teh ieu, sia teh. Ulu, Ujo. Kunaon emang? Ini gede. Ya, ari pasantren mah gede, goblok meleutik mah kandang Japati sia teh. Aya kandangnya nu gede. Kandang naon? Kandang Ujo. Ge, geus dijual ku aing ka gajah, goblok. Mah itu. Bukunto. Logor. Sama teh dang ah. Dai itu di gede kita emang dana santrina loba. Buset, ini cuma ribuan di dieu teh santri teh ribuan. Mending ngarebu. Nya heuh saya menghitungan santri ti mimiti subuh. Hah? Moal anggeus 3 poe loba-lobana santri Abah Jujun di dieu. Moal kuat sia nepi ka curug sia malik ka tukang. Bonyok curug we tapi balik ka tukang. Rupa-rupa wae. Loba itu ribuan, pokoknya mah santrina dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Heuh. Alah, sia jauh geuninganan. Heuh, dari Sabang sampai Merauke. Heeh. Titit abang gegel toke. Coba. Anu ti Jambi, ti Riau, ti Papua tapos ya gitu. Di mana? Papua. Papua. Heeh. Kos Uing. Heeh. Ai Uing kos di Papua, ayo cek kos di mana tuh? Oh, aing mah luar negeri. Luar negeri. Aing ti Pluto goblok. Pluto, maunya di Pluto meureun aja alien. Oh, gitu mah. Nya aliennya terbagi 2, alien teh. Alien terbagi 2 kumaha maksudna? Aya alien anu terhormat, Terhormat, aya alien anu tidak terhormat. tidak terhormat. Heeh. Ari alien anu tidak terhormat. Anu tidak terhormat teh alienna bedegul, huluna ge jiga paku payung. Uluna juga paku payung. Heeh. Meureun bulenak gitu. Bener, alien. Handapna leutik. Leutik. Gini kos gitu goreng. Kesupa suung. Ayo, anu terhormat kumaha? Tapi yang terhormat biasa aya leungeunnan aya sukuan. Pakai dasi gitu. Heeh. Pakai jas. Make jas Di biasa. sepatu. Di sepatu. Ulu, pakai helm teu?
Ente marek bobotoran. Ari ece tadi nu dua eta. Ece asup ka alien nu mana? Aing mah alien ripuh. Alien ripuh. Heeh. Iya kan aya dua alien teh. Terhormat jeung teu terhormat. Ari ece kurang alien ripuh. Oh, aing bangsa ripuh aing ah. Sok rupa-rupa wajah. Wah kali itu ka abah heula. Bebeja heula. Oh hayu. Bisa rek nyenongna di kobong nu mana? Kobong mana we lah? Mending itu Mana? di rompok waduk. Rompok waduk. Heeh. Sama gratis gitu mah. Di rompok waduk. Nuhun asal jeung ece. Aing luhureunna atuh. Ah goblok sah. Suka abah lah. Beneran ayah Habib tuh. Habib. Orang nanya ke dia bener tuh mah abah ieu, abah itu. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib. Mohon. Abi kemarin naros dia laras ke abah, ka dia ka abah dulu. Abah izin bener. Ini sareng Pak Habib. Pasana aku menjajah di William. Oh. Penjajak. Kilo-kilo ya. Ay bubungutanna nama juga orang Arab. Ngaranna Jajang. Oh. Jajangkungan meren. Ucap tong tadi tim bisa kadengeun. Mereka apa? Mereka abah. Paha Jajang Habib. Masih. Jajang hungkul. Jajang unggul. Ayo mana kita Habib. Ada rek meuli minyak seuleuh tadi lah. Mana? Gua beli antar ka. Oh, mohon atuh nuhun Pak Jajang Habib eta siga. Tuh cek rompok abah teh nu itu nah anu ieu mah ayam ya cek Mohon abi ge terang eta mah hayam. Mohon rompok abah nu itu. Eta mah hayam. Oh, mohon terang abdi ge. Pak Jajang. Di wartosan atuh Pak Habib Jajang. Nuhun Pak Jajang. Cek. Ari teh imah teh mana hareupna? Nyaho. Hareup kabeh, Bu. Ieu mah hareup kabeh pasti aya hareup tukangan. Tah ngaranna imah ngaranna. Jadi keur tukang hareup meureun. Keur tukang hareup imah. Tukang ngaranna. Itu nyawa. Juru tukang hareup. Itu mah jeung ada di tu. Cuma sia wawannya nan ka dieu sia teh sologog ngaranna teh nu kitu teh. Sologog mah tuh aing ngolok kitu. Hop. Itu gunung meni alus cuy, itu gunung naon ngaranna itu. Tinggalian tinganan. Oh, nya katingali atuh da mempunyai kemata-mataan. Mata-mata siapa mata saya buat ah. Mata coba hiji. Opat aing mah. Oh, hiji meureun. Oh, emang aing sebuta eta mata satu goblok. Itu nyaho gunung naon? Nyaho. Itu gunung gede eta teh. Gunung gede. Heuh, nu teh gede kieu tah. Tah sama Ada gunung Mogara gede atuh. cicing ngadeng anu deket ya. Kade, bola goblok. Oh, nyaho suku heula atuh, mah nya bujal heula. Di suhu. Itu manu. Oh, nya nyaho atuh eta cek saha eta macan. Itu jajan tadi teh hayam. Nyaho. Habib Jajang. Itu nyaho ini sini. Soalnya Ih, udah boga pokalna. kok naon aing latihan kadean itu. Aing mau sayur itu. Lah kan ucing boga lalakana. Oh, rapor berpi mah goblok pakai kuda. Nya anggap we. Aing pakai tenjek. Lila. Pakai tenjek mah. Numpak. Aing kemarin kan main bola aja pakai deker nya deker. Ah, nyaho. Kudu tuur teh. Ah. Aing punya batok aing.
Pas dia tuh jeung batu nolol kuliah nemu. Tetep nama di dia wae. Kuliah nemu angkat. Ibu berani. Masuk. Assalamualaikum. Salam. Ayah. Cek. Saha. Cepia abah. Santri kabur. Aduh ya Allah. Santri kabur. Assalamualaikum. Santri kabur lah. Santri korolos ya ngaranna teh nu kieu teh. Kamari abah abdi teh nyana keremo di jalan karunya. Korolos ya. Karunya mana keur ngalaan tutu tadi teh. Jadi daripada wong gawe mending bilu hayu. Gitu. Germo teh naon teh germo mah sok ngajualan bikang. Iya, kadang-kadang mainnya sok dijual. Astagfirullahaladzim. Usaha. Nuku sorangan. Abah abdi teh Sepiah teh ieu teh tos di mana ngahaja ka dieu? ngahaja abdi teh sasadu ka abah. Abdi teh hanjaka. Di ditu kala balik teh abah teh ka dijieun eta geus rotinan. Karek gaji sapoe teh. Nya. Sapoe kaduana teh geus manfaat. Terus manfaat alhamdulillah ngan budak eueuh dijual. Budak teh sabargi nu dijual teh. Eta teh kan nyusahin kita kamari. Aduh teh euih ti dieu teh sanes naon abah. Jadi kunci bumi kacana. Budak teh sare teh di erang-erang juga anak toke. Jadi kudu alasan kabur teh. Nya, Ya, tapi kahayang teh ulang ngorolos atuh. Mohon. Minimal santri maksa, minimalnya Nya, beja. Ya mapan ka mana? Jabal leungit senal 20 pasang. Nah, coba eta geus sampe ngerakeun wae cuman. Da teh aya kumaha teh da jelema teh bingung kasahan uluhna coba meunangkeun jelema ieu. Ujug-ujug aya jelema ieu, ujug sapoe cicing di dieu, ai baca senal leungit 20 pasang budak santri. geus sadar ngumpul hari tama abah tiung ya abdinya. Jadi poe ku santri ku abdi dicandak. Coba sok ngerang-ngerakeun wae geus kabur. Nyopet deui hana. Ngerakeun atuh. Eta memang eta mah bakat, kerajinan tangan Oh, bakat cenah. Lain dijual teh teu boga ongkos juga teh dijual bener serat sapi teu pira ya Allah. Abdi papalidah nu oge abah. Kita dua ongkos, uga aya mobil abdi diri. Matak tiasa prakarita ayeuna santri di Johari aya nu digarmok senana teh. Ah, siang saudara. Teh teu percaya kena dibuktikan. Ih, tadi abdi tinggal budak suku nu digembok. Teu bagian sendal bener abah bingung digembok naon. Gembok suku Gembok suku. Awe kita lain deui. Abdi teh papalidah abdi di teh balangsak abah. Suga teh lebih ka imah. Tapi ka mana? Ka Cirebon abah jauh pisan. Terus di Cirebon Kasarean di mobil teh mobil bak ke kasarean. Turun teh geus eureun Pak, ieu di mana Pak? Cirebon ieu mah. eta kejeuleuh teh Gusti ka mana atuh mun bebeja mah balik dibere ongkos-ongkos wae mah. Tuh, gitu Pak, kan. lamun bener Terus mah nya turun banyak. atuh. Sieun abah nasin carek-carek ka sapoe rek ayeuna rek balik teh sieun ari teh ah. Aya pesantren mah moal maksa. Pesantren mah moal maksa kudu di dieu terus moal maksa. Yang penting tapi kan manfaat cenah beja ayeuna mah geus jadi penceramah aya beja. Oh, Aya pesantren nang sapoe jadi penceramah kabayang mun di dieu satahun. buat di abdi dugi ka bumi teh ya Allah abah mun aya lengser sagala disambut. Lengser ayo baru geus aya naon? Bendera hungkul. Bisa kitu. Abdi datang teh. Bisa kitu. Eta teh nyambut pesantren sapoe. Sanes keur aya acara sunatan masal. Sudah teh nyambut abdi bungkus atoh. Ya Allah. Abdi mau udah orang-orang acan. Tapi cepiah teh ka abah teh geus kadenge ayeuna mah cenah cepiah teh wah manfaat teh ilmuna teh. Bahkan cenah sari masantren ti Al-Johari teh cenah nyaan dia Al-Johari mah singkat tapi padat masantren teh cenah. Cacap-cacap masantren sapoe cenah. Geus ngomong pasantren lila cati Al-Johari teh. Ayeuna teh cenah jadi penceramah konang cenah gitu. Latihan kami ngobrol jeung bedung. Latihan oge. Oce bener jadi penceramah. Hah? Tuh sangka sih, Cek. Ieu, heuh aing latihan geus sorangan macam trak heula. Jong. Cek bantu teh, cepet geus dina kos kitu. Macam trak sorangan tuluk latihan aing pan. Pan make jampena ge cepiah mun naik ka panggung geus dibejaan ku abah jampena. Oh, cenah. Masih ngalampun kiai kemana-mana itu diberi jampe ngariung kabeh lutung ngaronyo kabeh monyet jelema aing sorangan mata pun geus di luhut teh ngap caprak we geus ngap jelema kan dihandap teh Ah, dihadap berarti lutung jeung monyet, Cek. Hah? Lutung jeung monyet. Di handap. Ayo, Cek. Aing mah di luhur di handap kan. Ayo, Cek berarti naon? Ya jelema luhur mah. Iya, Di handap kan lutung. Raja
monyet meren. Ocok mah. Coba sama malaikat tukang. Ini Oh, ekat nempo aya monyet tuh buntutan. Pak semak. tadi tadi Jadi atuh. SMP ka dieu teh masantren deui rek nu sasadung unggul. Adalah yang ngawas deui di dieu teh abah sakalian anak jeuh gawe karunya daripada di imah cupat copet wae ka tatangga mending kena ngaji. Di depan aya istilahna teh aya hadis talabul ilmi faridotun ala kulli syai'in qadir. Eta disebalikan diwa. Salah. Salah tuh abahnya. Eta mah berarti heula ngadoa salah. Kumaha abah? Lombana atina fidunya sana wa firar teh yukinun. Ocok, nu sok erakeun Dia masuk Ocok. acak-acakan. Abdi ge erakeun kamari teh baca tabah hareupeun budak. Gua Nya pas aya lebih mitena mah bener pas tungtungna. Aduh nanti tungtungna teh rom ke jangan rom. Naon sih nu kumaha? Habatnya datnya. min masan. Masan. Heeh eta. Hablum. Innahu kawat tambaga. Teu bae. Salah. Di salah wae deh sih mah. Atuh da mah jangan ngaji bade nonton Smackdown. Tah kitu Jadi kan kabeh nonton Smackdown. Maca Qur'ana ge jadi kana Smackdown. Iya. Tah Ocok mah mantap kitu. Jadi kana Smackdown aya surat naon ini. Hayo jadi salah maca sih Ece mah. Wal abroso jalu absoro. Eta nu tadi inna ka ala kulli syai'in qadir naon talabul ilmi. Walaupun ini pada dotun ala kulli syai'in. Ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi lalahdi. Di tidak ais tapi kali pais. Nah, si Arif dipahis. Moal Ocok we heula teh heula Tapi marah-marah. kamaon. Yang ilmu mah teu aing ilmu mah teu kudu we cicing di pesantren lempang dina kahirupan ge kabeh jadi ilmu. Nah, Itu ngaji kahirupan ge teh ilmu. Rumah tangga jadi ilmu, ngurus anak jadi ilmu, ngana tangga jadi ilmu. Intina mah ilmu mah teu terbatas di mana kabeh ilmu gitu kan, ilmu mangan lembaga ai pesantren mah carana keur ngeusian heula pangartina keur ngahikeun menghadapi kahirupan nya kudu menyantri teh nyaho ngarti tong tata cara susuci Waras. itu kan ulah mah susuci teh arti bae ong masuku heula kana beungeut. kadang si Ocok mah kana bujal, Bah. Heeh. Naon bujah hubunganana? Anu mah pokona ayeuna mah adi kahiji kasadu ka abah. Anu mau balik. Ayeuna mah rom sia Eta kunci mah itu teu ka bawah. imah geus dijual, Oh, Bang. geus dijual, langsung budak dijual, jadi geus buka ka bawah. Geus teu ka beberat. Si ge Pak pun payung mah dijual ku abdi mah. Jam bakal mas santren, Pak. Nah, ini benar mau baju kalau bantu. Ulang gitu mah. Untuk mau baju, ho. Tenang di dulu pas sepanduk. Ya, mau di bulan ku sepandu. Apaan bisa teh anu si kita di kerajinan tangan. Awakna leutik ieu kan. Iya. Sarua jeung budak alia. Tuh. Berarti kocak tinggal Itu ya. namanya tuh karyawan santri. Kenapa? Sepanduk itu kapaket. Dan sia Teh dia mangi di mana ya teh? di jalan. CS, Bang, itu CS. Besti. Iya. CS. Ayeuna mah besti zaman ayeuna mah. Besti. Best. Iya sebes pan. Ayo turun. Sok aya wae. Jadi di bawah ayeuna mah itu nya. Nya ngiring we Abah. Atuh sete ya Rom, lamun ngaji di Abah mana teh lulus dia jadi kenaik atuh. Ya, mau nyetir Abah jadi kenek, Abah. Hubungan Hubungan anak ibu jadi kenek, Ocok jadi naon? Jadi calo we. Cemak. Bidang Jadi calo dan kenek yang syar'i. doakeun Jadi si abdi. Ece teh Rom Ece teh ka dieu carita mah nyon ka dieu ngomong Nya. serius siga nurek ngaji. Nah pas poe katiluna di teangan eueuh Kabur teh ya, Bah. kabur teh eueuh teh aya leuwih nanya ka senal leungit 20 pasang teh. Jadi baru teh nya kenangan jurig teu ka ada ka mana deui gitu. Nya leres atuh kan tenan. Ka deuleu. Jadi anjeunna mah saurna teh Soalnya eta. teh berker ongkos balik tunda ku saur tina selasi sirangan ke Cirebon balik. Coba warung tukang panci teh naraskeun panci. Eta nanya ke Mawa Panci. panci di bawah. Itu tukang warung eta mangkani pada tinggal rebus Indomie. Nah coba Ocok eta megatkeun kana usaha Usaha batu batu. meureunan. Kumaha eta teh dur bedug kitu ngaranna teh. durhaka setan. Abah punten. Da ilmu kos kieu jeung mana tiba huruf ku batu baterai atuh. Bisa ayeuna naon teh. Nah, jadi ayeuna teh rek ngaji deui. Mun Abah ada So, ngos deui. jadi minimal atuh Ece teh
Ari yakulu mah kudu geus hulu, imriti kudu geus ati ngaji di dieu teh. Bisi bisa tafsir atau jalalain mah meureun bisa teh. Alhamdulillah mudah-mudahan abis ini ieu we di dieu nanti teh cintiasa ngagali deui pangarti berkahirupan abdi meureun saterasna nanti dia umur mualami deui kira melangkung 150 tahun deui Ada apa bisa latih lah. Bisa dipaneuri atau bisa dibalikeun di paneuri rong lah. Asa-asa mi wae dah. Saya kitu-kitu keneh. Kumaha sih? Tadi teh widi ka Abah doakeun abdi sing janglar sing gampil. Nyangan ayeuna mah ulah siga kamari eta teh santri korolos. Jol siga hitut teh jo pelepes meledak eueuh. Aduh santri korolos ibu corona. Santri corona ya. Santri korolos. Kamari oge da anjeunna mah tadi nyarioskeun bah. Ngajar teh cenah kabur teh eta ngalangkungan liang beurit santung naon. Eta teh duka ka mana jalanna teh teu ngarti eta ge. Nya jalan Kabeh ayo satpam di benteng bisa kabur ka mana ieu. Eta kabur ka mana hari teh. Liang tadi itu Bang. Jadi siga beurit ngalecikan. Aduh, kepedean abdi teh. Eta teh cenah geus disemben saur pas satpam tadi ngobrol carekan abdi ku pas satpam. Cek dong dia ka dieu. Ngaji pas satpam. Wah, kabar ge leungit. Abdi carekan ku Abah, harita pas satpam ke aya. Ngobrol tadi teh, abdi carekan ku Abah jangan ucuk ke mana-mana. Jangan ke mana? Jangan ke kulkas. yang moal aya tuh. Ada apa-apa ka santri teh pan kieu. Rek anu bedegong, rek anu ulah disebut bedegong, rek anu bager, rek anu bader, rek anu kumaha da anak kurang geus ka dieu mah. Ya kurang teh kudu diayomi sapertos kieu santri korolos enak datang deui banyak kudu dicarekan. Hayang mah panyarekan, tapi kan lain ku panyarek ku datang na deui geus bunga. Berarti kan aya tingkat kesadaran. Tinggal anu memperbaiki, ngaji nu eceug supaya manfaat. Pan kita balik teh manfaat. Ai sasieun sabinyereun da ilmu mah lain ku lobana tapi manfaatna eta loba ge teu manfaat mah kumo loba ilmu gede hulu bermanfaat cilaka kana dirina ge Mau asup helm mah asup helm eta letikan supaya helm asup eta teh jelema pinter mah seueur nganu ngartos nu kira eta matak al adab fauqal ilmi. Ari adab teh saluhureun ilmu puncak tina ilmu teh kalakuan adab. Lamun jelema disebut luhung ilmu tinggal di adabna. Lamun gede hulu sombong teu ngargaan batur waduh. Berarti surjing nu teu boga ilmu. Berarti artis eta sae nya banyak. Naon? Teu adab Jordan. Oh, Adam. Eta mah sok kudu serius atuh. Cuma ngomongna sok di salengor-salengorkeun model Asep kasinggung kamari. Kunaon kitu bah? Nyebut ngaran Asep mah cenah mamala. Mamala. Tidak ada asap tidak ada asap tanpa api. Ye, asap meureun eta mah. Asap itu tadi kan kasih asep. Atuh asep demo. Habis matak diomongeun jelema ieu mah gitu. Nah ieu nu kudu dirautan di pesantren teh si Ece teh. Nya leres teh bah, leres pisan di ditu oge ngadon ka panas wae ningali tatangga. Kamari meuli kulkas ceu odah ceurik ngamuk bah. Kamari belah ditu ceu ilah meuli motor manehna kalaburiangan bah. Mulia. Tapi alus eta teh nambah semangat. Jangan duit nanya. Kamari ka pasar wah milih hantas pasarait ya jadi nemen sendal swallow we. Daeuh kita. Meuli Yang bae pada kahayang jadi doa nyepeng model kieu nyepeng Pajero. Mudah-mudahan menang hiji waktu mah jadi doa teh gitu. Abi menang dengan gedung bertingkat alus sugane urang bisa kitu. Doa dia paling panas, amun panas gering. Kita tadi mah antara masakeun diri we hayang boga gedung bertingkat teu ka peser naik we eta kana Japati mah lumayan. Di asup sirah we doang. Angger we bawa maka hujanan kepanasan. Apa dari hirup mah lain apa yang dicapai tapi apa yang disyukuri. Ketika bersyukur maka raihan-raihan akan terus didapatkan. Naik lasi dan aku naik gitu. Karena kalau diberi sesuatu tiba-tiba besar tanpa rasa syukur karena ngaco. Itu ngaco lo bajau mabenghar karena kurang rasa syukur jadi sombong. Yang sombong bukan iblis gitu. Masa mau jadi iblis karena dipakai heula kayak carana gitu kan. Ece mata prinsip hirupna kabeli ulah meuli. Dari masa sadahar setelah minum bisa sana dibeli.
kabeli kulkas mah teu kabeli geus we urang mah kabeli AC teu kabeli AC age we angin gelembung beli AC beli menyopet ke tetangga. Wahnya ece mah tah kitu wae bah. nya mah tak kudu romlah jadi kurangna di baturan gitu. di batu menteri baturan paul Baturan nyopetna kitu maksudnya. sawana gewona di baturan Ayo dia mau. apa eta tim apa eta Panci ST abah. tim jadi ece teh kudu betah namanya we Oh, nah minimal kamari 2 poe enak sabulan atuh nya. nyangsang sabulan ge gitu kan Mudah-mudahan anu sing betah. ai syaratna ilmu teh pan zakaun wahir wajita wajita juga bulgotun wa irsyad ustadi wa tuluz zamani tak kudu lila waktuna gitu da teu bisa tak saeutik jadi ajengan karbitan Nya. kudu jadi ajengan orbitanna dididik ulah ajengan dadakan jadi ajengan didikan ulah ajengan karbitan mah beledug naonan hampura elmuna makanya tapi ternyalakan mulai ajengan karbitan ujung-ujung tenar silakan tapi sambil belajar jangan merasa karena sudah tenar tidak mau belajar itu bersyukur Anda dikarbit dengan apapun sehingga Anda dapat laki jadi terkenal tapi ngaji tetap ulah era ngaji gitu apa loba ajengan era ngaji kusabab geus tenar ngaji era jadi tebegu gue ngaji teh Nya, terus. kamari abah nyeun status cek abah teh beda santri baheula jeung ayeuna santri baheula mah pawek tapi caang hatena lampu poek mau poek kadang-kadang ngaji teh kacan listrik tapi caang hatena santri ayeuna mah caraang lampu caang HP caraang gitu tapi hate paroek Batur oge bae nu udang sare tilu di tangan teh HP. makana Kecuali Abdi mah udang sare teranehan HP. Yang budak Abdi. Ini Pan HP Abdi ku budak. sarua atuh. Hah? Mantap ece ayeuna teh datang ka dieu ka abah kudu dibenerkeun yeuh nu pararoek teh yeuh. Tah keur mah kudu cuma banget geus poek. Hate ulah poek atuh. Tuh aing kerek masalah eta 2 watt eta mah 5 watt masukan. Mana? Jero. Kesel kawe hati kan. jadi paroek santri ayeuna mah buktina HP na uyo kan sinar listrikna HP na paroek buktina boro-boro ngaran kitab santri ayeuna mah maca kitab ge teu bisa hese bisa nah jadi teu kudu jadi santri utama mah santri anu mendatang ka pesantren teh nyangakeun we sadaya-daya ka ajengan cek ajengan cicing cek ajengan nyingkah tak kudu kieu santri baheula mah ngaji teh kumaha ajengan cek ajengan pina-pina ajengan can pina mah cicing makana berkahna kata kararasa jare di kiai deui kalau ayeuna mah teh ngagieun berkah kadang-kadang maraksa mun anak mah di sana kuing kitu ayeuna mah kau mah jiga nu kieu mah santri korolos jeung ngaliang sagala kana liang kabur awak sagede kieu sakti Yuhan mah iya nah bah. untungna teh ku cepiah jadi urang teh harap maklum gitu aing geus harap maklum mana udah pina Nya tak kitu ngartos mere abah kan namina ge nu edan leupas eta. Sampai ngomong sok bener. Sok ece ayeuna mah uing rek nuturkeun ece we. Mun ece rek bener di dieu uing bener. ya sing bener dan segala pagi kudu niatan nu bener heula lamun niat geus bener mengungkaliwan wal gedak keanginan naon sababna sabab butuh lain betah mun ngomong betah mah betah kamari ge alasanna mah ayeuna mah neanganna butuh ngaji teh lain ku betah saha nu betah di pesantren da kabeh ge teu betah jauh jeung kolot jauh jeung keluarga jadi kan ku butuh ilmu mah eleh betah teh digodog heula ti ayeuna gitu pengen kate geus sakian itu asap nya di mana mah digodog naon heula nya bahnya godog na kater siapa lain kan kaharap lulusan Al Johari teh kudu jadi penceramah mengembangkan syiar Allah dai gitu kan mubalir gitu kan tabligh kudu sel tabligh bawa jelema ila ma'arina ila balaghul mubin meskipun balighani walau ayah nah, meskipun kita punya ilmu sedikit tapi kan ditablighkan biar bermanfaat dalilna man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah
nyontohan kadean batu nuturkeun maka pahala nuturkeun bagian ka urang pahala sugana atuh urang kita salat ka 200 jelema aya nu nurut duaan jelema nu teu salat jadi dusur nurut jadi daek salat kan pahalana ka urang sabab si eta daek salat teh sabab nurut kan omongan Supia waktu ngomong di dinya berarti adi mah salat kan itu rek pahalana kan ka abdi. Bisa pangeran memang pangeran baru ngabeledak gitu. Ari ucu mah bakari basa ucu mah cenah urang mah cenah pasti hayang asup ka surga urang mah ngajar teh geus boga orang jero cenah ngajar teh Saha orang jero teuing atuh tah si ucu orang jero di surga nya ada emah mah embung ke surga teh betharayang ka surga dan surga mah makhluk atuh betharayang ka makhluk hirup mah tong ini ti makhluk ka makhluk atuh munur latar hal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari rohayasir alladzir ta'ala ilahi walladzir talaminu lalu empati makhluk menuju makhluk atau ibarat kuda keliling udah ditinggalkan ku bututna di udang ku huluna kemenang Berarti salah mun abdi harus hayang ka surga. sayang ka surga eta mah tingkat terendah lamun ibadah karena hayang surga kena hayang makhluk ibadah hayang karena kena hayang makhluk ibadah hayang ridho Gusti dan neraka ge ridho Gusti mah jadi tiis Ibrahim sebenarnya kana neraka we tiis ridho Gusti mah. diri doan mah jadi doan Ya lamun si aya kana neraka mah beri kunci aja Masuk serangan. ya kan di Ibrahim kan di duruk ayo cek Allah ridho kumaha ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim hai sana tiis selamat ke Ibrahim ban ngurung ya teh kumaha jadi orang ada ti Allah rewardnya adalah surga, punishmentnya adalah neraka, wa'ad wa'id, janji ancaman hanya untuk motivasi, tapi orang mentingkatkan itu ulah lompat ke makhluk wae Benar, orang mana teh karena kahartos berarti anu orang ibadah teh ulah mudah-mudah surga. Surga mah makhluk. Urang mah teh mah kariduan Gusti Allah. Lillahi ta'ala ilahi anta maksudi wa ridho ka wa engkau nu dimaksud ridhomu yang ku ambil yang ku harapkan gitu. Jadi gitu tadi ajar gitu di Al-Johari Mas santri teh makanya baru datang sok pikiran surga neraka aja kan can ngaji pada tingkat eta da kabur-kabur Ari abdi di kobong mana ayeuna? tong kiran kobong ece mah ayeuna ku sabab kamari kabur wayana kudu di hukum heula ku abah ditajir heula carana ayeuna urus heula manuk abah lauk abah bisa ngeum di balong jeung melauk heula kayak mun ketinggali niat ece bener rek ngaji deui ku abah karek ditempatkeun kobongna ayeuna mah ya netong ka kobong anu urus manuk urus lauk tuh urus mutiara urus samani urus kelenci segala aya maksud eta teh ayeuna baheula ngorolos ayeuna dimaksud ku abah sok wayana heula dibere heula tanyakan kalau kau main kobong dihukum aja bah ya disebut hukuman lah heula uing dihukum teu bah eta rek miluan sok teu bener salah oge Mun dihukum bareng. dahar ceu Heeh. ke meureun geus nyet ngomean lauk eta meureun dahar Rek ngomer nguruskeun kabar, ngomer emang rumah makan ngomean. tapi di power mah eta pas nguruskeun lauk di daharan lauk aya bahan dikontrol teh na si ece mah kudu dikontrol sabab nu teu dikontrol bahaya lauk abah tina 2 kintal bisa biasa sakintal Ya tadi bade nguruskeun manuk we heula. manuk tinggalian Tingalian. hayam Manuk abah ya weuh kitu. abah mah aya Ya maksud teh eta. itu tuh ngajareng-jereng Nu ngajenjreng. nah terus mun bisa mah manuk anu pegot anu keturun buluna kumaha carana bisa jadi alus hayam mutiara tuh kerengerno kumaha bisa jadi megar Nah, kalau mau kesubahan manuk sok terserah Hampir ke kucuk, kan? ngomong Wih, karek eta we. penting mah netes we nyata hukumanana teh Allah. wayahna atulah yuk ameh dahar buru Dar wae ngerakun. dahar mah aya wae di pesantren mah mau kurang tuh mah kurang cenah ceu kurang dahar mah di pesantren mah aya wae jadi ulah sieun megang Aduh ya, suka apa? Yuk kita ini mah gampang kobong mah. Urus selatu hayam kudu gitu. ya kobong mah gampang tinggal ngurus saya tinggal ngomong ke dua santri cepia siapkan kobongna tapi enak sedang ngurus hayam heula kontrol ku kabeh tingali bener tuh Kayak mana sih? sok sieun hayam samani
tina 12 ayo deh teh ngapain tinggal genep Gantian paling pahina di teman. geus diomongan deui wae itu dabah main mah tuh ayam samani ayam mutiara ayam pelung ajengan malauk naon deui hiji ban manuk kan manuk beona pae nu tieulan anu geus dikira assalamualaikum pae nu soleh mah sok tereh mau Oh, ayeuna mah beon ayeuna mah rada bau Aduh ya nama. goblok mah kitu ngomongna teh Aduh. teh kenapa rada panjang umur gitu mah Menyentuh soleh. Hah? Mahmud. Manuk ini soleh mah Mahmud. manuk itu mah dikir assalamualaikum pae manuk beo ayeuna teh dididik teh ku anu rekten itu bolong Pamek begitu. Prokol gitu. Ada lain kan plesetan Lain eta mah obat mun lieur. Pamek prokol bersin wae teh. Mun atuh Abah abdi bade ningalian heula ka pangker. iya Ningali hayam heula. ayang heureuy jeung Supia teh tapi da kumaha da Abah teh kudu ngomongkeun jadi pimpinan pesantren Hmm. heureuy ibarat Supia jadi ngajak abodor ka Abah Nya atuh da aya abdi mah teu tiasa heureuy serius wae abdi mah hirupna. Abdi mah jarang nyarios Abah mun kudu usaha saha mah. Alhamdulillah. Nyarek ngobrol jeung saha atuh ari usaha saha mah. Ah, semua kamari jeung kurung manuk ge gandeng wae gitu. Nyaya tuh ceu yang ari teu lah. ayeuna mah beberes tapi omat urus heula tuh manuk Ya doakeun abdi Abah sing jembar abdi teh sing berkah abdi tepangjung Abah ayeuna di dieu sing naon namanya teh karomah barokah ti Abah teh sing napel ka abdi. Mudah-mudahan si abdi sing aya manfaat keur balarea. Abah ge ngaji baheula teu lila aya nu 3 tahun aya nu ngan 2 poe aya nu ngan 40 poe tapi Abah mah dititah pindah ku ajengan-ajengan teh kaditu ngaji teh dijurungkeun meskipun 2 poe itu berkah dijurungkeun mah ulah kabur lamun cara Abah nggak cukup cepiah 2 poe ge cepiah mah geus kaditu lah makalangan bisa Alhamdulillah. tapi tumbuhan pada tadi Abah gitu. Itu hal kamu kabir teh ahli mukabir. Ahli mukabir mah. Kabir Mabok wae meron. Ahli mukabir cenah ngajar teh bah. Santri teh marake rok mini. hari tamu diantarkeun ke ku Charlie atau ka dieu teh Eta teh Charlie panutan diantarkeun meni serius pikiran teh oh Charlie serius berarti nah Ayeuna diatur ku cara benernya. Kamari mah ku cara. Charlie ayeuna Cara. nuhun. Mun atuh Abah abdi bade ka pangker heula. Atuh nuhun abdi terus ditampi deui. ditampi so Abah mah nu geus pernah nginum sakregot cai Al Johari saremeh sangu Al Johari eta keluarga besar Al Johari meskipun ngan 2 poe komo ayeuna rek niat balik pikir derek ditulikeun alhamdulillah jadi keluarga besar Al Johari Nuhun Abahnya abdi ka pangker heula Abah. Rom, terus laporan hiji. Alhamdulillah ucu menang dahar meureun siapa ngaji nya ngaji bari dahar gitu Awak bah. sia geus dibalik. Abah assalamualaikum. ngaji ka ditu ka tobong atawa itu beberes pagawean naon ayeuna Nuhun Abah.